Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Bab kaulinan barudak. Hayu urang kawitan diajar ngeunaan kaulinan barudak. Cik, naon ari kaulinan barudak teh? Kaulinan barudak teh mangrupa kamonesan anu mindeng dilakukeun ku barudak dina mangsa keurineh atawa dina waktu luang. Tah kaulinan barudak teh aya anu biasa dilakukeun ku sorangan, kuduaan, atawa kulobaan. Teras salajengna aya rupa-rupa kaulinan barudak. Anu kahiji kaulinan barudak awewe, anu kadua kaulinan barudak lalaki, anu katilu kaulinan barudak awewe jeung lalaki, kaopat kaulinan barudak nu dibarung ku kakawihan, kalima kaulinan barudak nu teu dibarung ku kakawihan, sareng kagenep kaulinan barudak nu ngandung unsur olahraga. Tah aya jenis kaulinan barudak dumasar nu ngalakukeunana. Anu kahiji aya kaulinan barudak awewe. Contona nyaeta simar, bekleun, sondah, congklak, anjang-anjangan, jeung sajabana. Teras anu kadua aya kaulinan barudak lalaki. Contona nyaeta ngadu kaleci, gatrik, jajangkungan, langlayangan, papanggalan atawa gasing jeung sajabana. Teras anu katilu aya kaulinan barudak awewe jeung lalaki. Contona teh nyaeta galah, sapintrong, oray-orayan, ucing sumput, ucing-ucingan jeung sajabana. Tak salian eta aya oge jenis kaulinan barudak dumasar kana prak-prakanana. Anu kahiji aya kaulinan barudak anu dibarung ku kakawihan. Contona nyaeta slepdur, cingciripit, oray-orayan, ucang-ucang angge, paciwit-ciwit lutung jeung sajabana. Teras aya oge kaulinan barudak nu teu dibarung ku kakawihan. Contona teh nyaeta gatrik, egrang, congklak, ngadu kaleci, ucing sumput, jeung sajabana. Tah salajengna oge aya kaulinan barudak anu ngandung unsur olahraga. Contona teh nyaeta tarik tambang, bakiak, boy-boyan, sapintrong, ucing-ucingan, jeung sajabana. Tah kitu pedaran ngeunaan kaulinan barudak teh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda salajengna nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.